Prabu Bunisora atau Hyang Bunisora Suradipati Raja Sunda Galuh ke-26. Prabu Bunisora merupakan Raja ti Kerajaan Sunda Galuh ngahiji 1377 m saacana dihelaan ku Lancekna Prabu Maharaja Linggabuana nu gugur di Palagan Bubat. Kulantaran putra mahkota anu telian ti alona sorangan niskala wastu kancana karek nabogaan umur 9 tahun. Sang Hyang Bunisora Suradipati dikawano oge ku sebutan Prabu Kudalalean putra Aki Kolot Prabu Raga Mulya Luhur Prabawa putra Prabu Ajiguna Linggawisesa. Ibuna nyaeta Dewi Uma Lestari Ratu Santika. Ngabogaan putra jeung putri. Diantarana 1. Giri Dewata Ki Gedeng Kasmaya Cirebon. 2. Bratalegawa Haji Purwagaluh. 3. Nairatna Mayangsari. 4. Ratu Banawati. Sang Bunisora nuka koncara kulantaran kataatan kana agama. Nepi ka dikawano salaku Raja Resi. Panulis carita parahyangan mereken gelar Satmata. Minangka gelar keagamaan tingkat kalimati 7 tingkat keagamaan nu diagem ku pangawasa Sunda harita. Ngumutkeun naskah Kropat 630. Tingkat batin jalma dina keagamaan Sunda nyaeta Acarya, Adigama, Guru Gama, Tuhagama, Satmata, Suraloka, jeung Nirawera. Satmata minangka tingkatan kalima. Mangrupakan tingkatan pangluhurna, pikeun jalma nu masih keneh nyampurkeun urusan duniawi. Prabu Bunisora turun tahta jeung nyerenkeun tahtana ka niskala wastu kancana, alona nu sakaligus minantuna. Bunisora Suradipati maot tahun 1371 mabogaan gelar Sang Mokteng Geger Omas. Geger Omas kiwari ayana di Desa Ciomas, Panjalu, Ciamis. Dumasar ti carita tutur Makuta Binokasi salaku Makuta Raja-Raja Sunda oge pajajaran nu kiwari disimpan di Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang dijieun ti prakarsana Sang Hyang Bunisora. Ngumutkeun sababaraha versi babat Prabu Bunisora Suradipati mangrupakeun inohong nu sarua jeung Prabu Boro Semora. Aya sababaraha kabedaan dina alur lalakon kahirupan kadua raja ieu. Numutkeun babat Panjalu Prabu Boro Semora ngagem Islam sanggeusna nuntut elmu di Mekah ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra. Salaku cindera mata ka saurang pangeran ti Panjalu. Sayyidina Ali ngahadiahkeun sahih pedang. Cis tumbak mata dua atawa dui sula anggoan gegeden oge kai Zamzam ka Sang Hyang Boro Semora. Pedang pusaka ti Sayyidina Ali nepi kiwari masih karawat. Disimpan di pasucian bumi alit. Ngumutkeun babat Galuh, Prabu Bunisora nyerenkeun tahtana ka alona nyaeta Prabu niskala wastu kencana laju anjeunna jadi saurang brahmana pandita, bagawan, resi, nu dipika hormat di Jampang nu ngabogaan gelar Batara Guru di Jampang. Prabu Bunisora maot jeung dimakamkeun di Geger Omas. Elwi elwangan kurang tina beuhan, tabe pun.